Assalamualaikum wargi sadayana anu aya dina ieu grup umas rehat alhamdulillah eta anu piharep nya ku urang sadayana. Dina masalah jaroh nya janten keutamaan kamanfaatan dina jaroh teh eta memang luar biasa. Pemilih aya nu misalna ngaraos kieu dina manahna teh nanaonan jaroh ya. Jaroh kanu jauh, jaroh ka waliullah misalna. Henteu nanaonan wargi, henteu nanaonan. Sabab jaroh ka waliullah teh, ka para syuhada teh dicontohan ku Nabi. Nah, janten upami urang jaroh ka waliullah, ka para syuhada, berarti urang tos nyunah ka Nabi. Akan urang teh ngaku yen Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nabi urang sadayana. Nya. Nabi urang sadayana Muhammad jenenganana jeung sajabana. Berarti lamun urang turut kana sunnah-sunnahna anu tos dilakukeun ku Kangjeng Nabi, boh sunnah misalna fi'liyah nya sunnah takriri jeung sunnah sajabana berarti urang tos turut ka Rasul. Janten henteu aya kata nanonan henteu. Tah upami hoyong terang lebih lanjut mah maksud tujuan jaroh hikmahna cenah naon atuh hikmahna urang jarah ka para waliullah teh jauh-jauh. Eta mah kedah ngobrol sareng abdi langsung di bumi ke ku abdi diberebetkeun ayatna, hadisna, riwayatna nya asar ti para sahabatna sareng ti nabi-nabi anu sanesna nya cacak nabi eta Nabi Muhammad contohan nyata ka para syuhada di mana di makam Baqi anjeunna mah tengah hongi dongkapna oge jaroh sedengkeun anu di jarohan teh harakat derajatna sahanapeun nabi nya ta urang mah anu jarohan teh harakat derajatna saluhureun urang urang mah jalmi boloho jalmi pakir tina ilmu jalmi gede dosa nya janten ketika jarah ayalah maunahna berkahna aya anu hoyong lebih lanjut dongkap ka abdi ke ku abdi diterangkeun gitu kan da upami dina media mah kieu nya moal ka bujeng lah dina waktosna lami teuing tah teras misalna aya nyaros kieu nu penting mah cenah urang mah ka orang tua sumuhun abdi oge henteu nganapikeun ka orang tua teh eta langkung sae teu nganapikeun kan panginten urang osok ka orang tua pangintennya jaroh misalna sasasi sakali atana tina tiap Jumaah atana pi urang sabadana misalna ngadoakeun dina naon teh dina sabada salat kan urang sok ngadoakeun panginten wasulan orang tua sabada salat lima waktosnya seperti urang misalna Allahumma ighfiri dunubi li wali walidayya warahmu makama rabbayana shaghira eta teh jaroh ka orang tua ku doa kitu anggur urang mah sering ka orang tua sarasa mah jaroh mah kan pedahna jaroh ka wali kan urang sok ngabringnya sareng rekan-rekan kan ari jaroh ka orang tua mah eta mah rahasia urang pribadi masing-masing tak kitu nya janten sabaros urang terang henteu nyebat nanaonan kana sagala rupi amal ibadah anu codokeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dongkape ka abdi nya insyaallah ku abdi terangkeun secara gamblang insyaallah masa itu mudah-mudahan sadayana cing sarehat nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.